jatuh di bulan Maulid aya jelema nu sok ngosongan beteng puasa ngaranna padahal instruksi di bulan Maulud titah puasa Rajab onam aya Maulid mah teu aya ngan lamun endeu henteu naon hiji asup ka awal bulan tengah bulan akhir bulan mangga atawa dek ngabiasakeun puasa Kangjeng Nabi Daud sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu cara urang begitu pokona urang mana meureun tapi pang berat-berat mah eta puasa Kangjeng Nabi Daud atawa ieu mendek gosongan beuteung we ka Gusti bulanna naon ge pek bae niatna ngabersihan awak supaya hampang ibadah ka Gusti Allah nya eutikan dahar atawa sakaligus puasa masalah lantaran bulan Maulid cek pamajikan aku laman dek puasa cek salakina ulah puasa kan emang kurang gitu pan ieu menang ganjaran mana gedena puasa jeung ngaladenan aing teu ngaji bae sia mah waduh jadi ustad gadadak urang salakina ye katus sekali-sekali ulah aing mah ka hiji besi engke jam 11 hayang besi batur mah di pabrik akang mah burung atuh sarua digawe tage ngan itu mah di pabrik atuh ieu masih hasilna sarua itu mah menang duit aing mah menang anak atuh nah ulah we hiji ka hiji nomor kadua aing tersep jasa neuleuh pemajikan kuru jadi siakan lamun puasa dihenteu-henteu ge kan kurang dahar sapoe dua poe kadituna kuru tak aing teh tersep ngagetruk kuru mah yang melintuh aing mah sakitu eta pamajikan nu ngaran Sarwiti ketika puasa sunah dilarang ku salakina wajib nurut ka salakina ulah puasa teh wayamna wa saumun naflin nyegah kana napakah puasa sunah lamun teu aya izin ti salakina atawa wayamna wa meunang nyegah salakina ka pamajikanana saumun naflin kana puasa sunah ta eta teh meunang bae dilarang ku salakina ulah bae ketika salakina nyaram wajib nurut ka salakina urusan puasa sunah mah kumaha lamun mungprung bae nya mah hayang bae puasa dicegah ku salakina teh teu nurut jadi berarti mumpang ngalawan ka salakina fa in abad pana syidatun fil azhar status awewena berarti nusud teu wajib dinapakahan sanajan aya di hijro iman Sarwiti ngalaksanakeun puasa sunah Senin Kemis atawa nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Rajab jeung sajabana Asyura kemudian dilarang ku salakina tah ai prakuari teu diringseuh larangan teh terus bae puasa berarti puasa sunat tanpa izin ti salaki sanajan di imah bae teu wajib napakah statusna nusuznya gitu kuduna kieu aya we mah ka kalau puasa isukannya ulah nuhun ka emang sangeuk sial mah cek salaki kula mah nyoba bae ka kakak cek nya teh kula iraha puasa sabodo sia tuh giliran dititah puasa atuh sia isukan teu hayang cek nya teh dititah embung awewe aya teh dititah nyolonong sorangan teu bagus tah kos kitu nya awewe mah deuk puasa bae kudu bebeja ka salaki masyaallah mentak nupang bagus-bagus nama atuh segala rupa bebeja pan diatur dina kitab rumah tangga geus puguh taba puasa kapakean-pakean ka kulamun make baju nu ieu resep teh henteu taba putih ulah oh nu ieu tuh nu beureum ngora teuing teh ulah berganti dong iya hideung ieu ta eta sia mah resep kana hideung atuh sia hideung pan baju hideung aing resep jadi kadeleuna teh poek pan resep salaki eta bae sangkilang make anting ge make anting bebeja ka salaki ka ieu anting nu leutik ieu resep anting ieu nu gede teu resep emang kunaon mahal nu gede mah nu leutik bae tah kos kitu bebeja ka salaki
lamun aya awewe selalu usul kasalakina bebeja kasalakina jusalakina meureunana dengan nasehatan ieu mah heueuh ieu mah henteu eta ieu mah tangga ngeunaheun beureun etalah baiti jannati rumahku adalah surgaku geus da mendek hees di kursi bae ge kerek ujarna salakina teh kemana eta ka haji tuh nyana di kursi ge kerek bae sebab teu boga beban di imahna masyaallah tanyakeun deui mamang ka mana tadi mah nyana di L tuh bangun teu make samak-samak acan nyana mah HSG ngeunaheun jasa masyaallah nikmat jasa di mana Mang Haji beli tukang tuh aya bale nyana dana pentangkal Ambon sok sorangan nyana mah dinya ngeunaheun bangunna sebab naon di imah tangga eueuh beban tapi barang aya bapak ka mana bapak tadi mah di kamar tuh AC-na mah huruf aya kesangan di jero AC emang kuna pamajikanna manyun beban anu luar biasa Masya Allah itu memerencaknya nanti baiti nari rumahku adalah nerakaku dulu pemajikan aduh sakumaha dari kereta api dek nabrak puyeng cek dona ingin dulu pemajikan tapi lawan pemajikan dan nurut kasalakina keur dibere duit alhamdulillah keur teu dibere duit na marah atuh eta nu tolol teh kos kitu eta coba lamun ka ieu mah tuh balanja coba tadi kantong aya teh aya ieu berduit aya bangsa 100 bae teh bapak ke balanja geus ngeunaheun aju kong bari masih naon ka ngaranna mulangkeun kombali mah ka ieu kombalina masyaallah cak salakina sholihah amat ya Allah aya 5.000 ge dibalikeun deui berarti hebat eta pemajikan pohara jasa isukna aya jang balanja aya teh di jero kantong aya barang deui mah aya 500 saya coba pake balanja teu dibalikeun kombalina aya nu 5.000 dibalikeun nu 450.000 henteu teh mah eta geus kitu urang Cikupa teh kos kitu tuh gitu coba lamun keur carita aya ieu mah aya ieu ka ieu aya dibalikeun pamulangan geus lah dibalikeun teh sakit henteu cenah ke lain deui mere ieu mah atuh mamulangkeun ban bagus isukna ditanya deui ka ieu mah balanja deui ja asana eueuh di kantong coba di kantong ja eueuh ka ieu mah eueuh emang teu boga lah tuh urang jeung uyah bae dahar geus salaki ngeunaheun pamajikan ngeunaheun ya Allah ya Rabbi mun aya coba takos kitu tah pamajikan mantep jasa ka aja nya hujan aja teu boga beas urang puasa bae ayo guys lah oh masyaallah cak salakina aing mah boga opat ge kos kieu ngeunaheun ieu mah sial pamajikanna digeunaheun ngan nyandung hartina tah hampang di bawaana ya Allah teu jadi kieu teh ye babareng kaseuseur ka mana Zarwiti eta tas masih pinuhan teh balik heula lah balik atuh balik kudu aya waktu dah lebaran atau hajat henteu balik teh heula diantarkeun teu diantarkeun nyaho jalan ambo budak parah masih nyaho jalan ge bisi nyasep teh siap tukang ojek ngojek nu mana eta teh eta nu rapih bae teh bobogohan bener tukang ojek tah eta aduh Masya Allah yang balik ke witsen mentek balik emang enak lah bongana tebalanja tuh dibere dibere gitu iker aya pan dibere mung teu nyawa eueuh pokona mah aduh Masya Allah teh eta ngaranna teu ngeunaheun coba lamun pamajikanna sadar ka sarakina ngeunaheun Sariti, kurang saya ngaringkuk bae sug-sug. Atuh teh kumaha ngaringkuk bae ja beas eueuh duit eueuh. Je emang eueuh teh sabodok kata mah tuh. Eueuh pagawean ieu mah. Piring geus dibersihan kabeh, kekenceng geus, tinggal nungguan beas doang bari seuri tapi nyanana. Bari seuri teu marah, pokona ieu pasakeun bae ka. Je teh geus kitu kumaha tuh tersaka kata mah. Urang marah rongkol bae, aduh hayu. Jadi geus eueuh marah tang ngeunaheun. Pan hudang es basalakina ieu jas lapar atuh sarua ge sarua lapar kitu kakaneangan heula kulo nungguan di dieu coba eta ngeunaheun jasa panda kos itu ya Allah ya Rabbi ngomong mah ngeunaheun coba datang ka ieu mah puyeng malah pepegatan lamun gadar itu nah
Salwiti laksanakan puasa sunnah kemudian Ki Zaid dilarang wajib nurut kaki Zaid ulah puasa alamun terus puasa di samping status dan nusus tuh wajib napakah oge puasana teu meunang ganjaran ya Allah ya Rabbi kumaha lamun Sarwiti boga kodoaneun puasa atawa kodoaneun salat sarua bae ieu mah keur carita puasa kamari keur bulan Ramadan teh nipas Sarwiti teh barang dihitung-hitung teh boga kodoaneun 20 poe taku harinya Sarwiti rek kodoan puasa di luar bulan Ramadan ti mimiti Syawal datang karwah eta teh jang kodo di bulan Ramadan kamari kemudian Sarwiti teh bebe jaka salakina dek ngodoan puasa ka kula boga kodoaneun pan wajib kodo mah kodoaneun naon tuh kamari keur bulan Ramadan teh nipas 20 poe ngalahir pan kula teh dek kodo kula ieu kuari mah geus lalu gina geus aya 5 bulan ieu Syawal Hapit Haji Muharram Sapar tak kuari mulud jadi kuari bari puasa mulut bari kodo kula mah de kodo bae lah sugan menang ganjaran dibarengkeun jeung kodo mah muludna ulah cek salakina teh di kodo ulah wakah heulana emang kunaon kitu henteu ulah bae heulana tariris ieu kuari ieu buka kodo bae ulah ieu mah ulah wakah heulanan ta eta teh sanajan kodo mun ku salakina diulah tetep bae wajib nurut ka salaki ulah wakah kodo lantaran waktuna can rupek teh masih kene bisa diisukeun masih kene bisa di bulan hareupkeun can darurat can mudoyak waktuna teh can mepet waktuna ana can mepet waktuna masih kene bisa milih diisukeun di minggu isukeun di bulan isukeun lah kuari bebeja si Sarwiti teh ka pamajika salakina deuk puasa kodo padahal kodo mah pan fardu teh eta wajib nah ieu tetep bae nurut ka salaki teu meunang puasa kodo wal asahu ana qadau nurutkeun cek kaula sosanyana ngodoan puasa nu latadayaku encan rupek dina waktuna eta percis kana plin kos puasa sunah bae atuh anak kitu payamna oha meunang salakina ngalarang ka pamajikanana tina ngalaksanakeun qada geus lamun terus bae atuh teu wajib napakah salajan nya Sarwiti ngalaksanakeun kobo padahal statusna wajib lantaran encan mudoyak waktuna can mepet kemudian salakina ngalarang terus bae tah eta teu wajib nafkah salaki kanu jadi pamajikan Masya Allah kumaha lamun waktuna waktu mudoyak ya geus mepet boga kodoaneun 20 poe kuari geus aya di bulan Roah ge 20 poe deui nu kira-kira lamun diengke-engke bae mepet eueuh deui ka ditu sedengkeun mun nyebrang ka ditu jaba wajib kodo jaba wajib pidyah tah ieu mah geus budoyak ngaranna Sarwiti bebeja kaki Zaid ka kula de kodo ye abah terus bae ka ditu nu kuari 20 jeung nu itu sabulan nu terus pula mah nu ka ditu eueuh deui kan ieu mah waktuna cak salakina ulah jawara meureun salakina ieu mah ieu kodo bae ge ulah-ulah ieu mah geus ulah bae karunya ieu mah kasia ai ku salaki dikarunyaan ai Allah teu dihormat pan ieu mah hutang ka Allah tas sanajan dilarang ku salakina lantaran waktuna geus mudoyak tetep bae wajib kodo tetep wajib napakah andai kata salaki teu mere napakah di waktu mudoyak itu salakina nu disiksa ku Gusti Allah kitu kene ngodoan salat ge lamun ku salakina diulah heulanan andai kata Sarwiti teh tas subuh dek ngodoan salat Isya keur peuting teh salat Isya ka pohoan di hareupeun TV ti tas magrib reup behes ai hudang-hudang teh subuh masyaallah caknya Sarwiti ieu teu Isya ai subuh mah hudang eta kos kitu tah di Belaraja teh kos kitu tah hareupeun TV masyaallah
Isya bante beres salat subuh langsung salaki neneule si salat subuh naon deui Isya ulah ka Isya ka dieu heula ka dieu heula naon ka dieu ngaraneh heula ieu sagedeung iku da qada heula ulah ka qada ta eta antara qada jeung diparende maning keneh diparende padahal qada eta ya Allah lantaran naon lantaran can mudoyak bisa engke di kodoan mantes zohor bisa di kodoan mantes asar bisa di kodoan mantes maghrib bebas kadituna teu mudoyak nah eta nyisarwiti lamun teh mah teu nurut ka salakina dan kodo bae doraka ta nyisarwiti tetep bae wajib nurut ka salaki mentek cekolot baheula mah sanajan keur di dapur keur nyambel salakina hayang nyambelnyana wajib bae ditinggalkeun sambel eta saya ka ditu ka kamar cek salakina aing mambung di kamar hayang di dapur we atuh kudu nangkarak bae di dapur bisa kabeuleum nya na tadi hau tetep bae masyaallah ya Allah ya Rabbi gitulah ku kudu-kudunan nurut pamajikan kanu jadi salaki bahasa Kangjeng Nabi layanan salaki wajib nurut ka salaki mun salaki hayang kudu bae mun eueuh udur sanajan keur di luhur onta eta bahasa Kangjeng Nabi artina di luhur onta mah deku bahaji makna jatupan mundukul kieu tapi Kangjeng Nabi eta bahasana sanajan di luhur onta kudu bae nah eta teh kudu-kuduna deuk di mana bae iraha bae asal ditoel siap asal ditoel siap geus bae malah mun deuk ka mana ge tanya ka salaki kak bulan ieu urang berangkat ya make calana ulah gula make atuh beusi kakak mah lain deui pan keur kumaha bae teh hese deui teu aya salana make bae emang kunaon beusi cucurut asup aduh Masya Allah eta kudu-kudunan nurut bahasa Kangjeng Nabi sanajan di luhur ontak tetep baik kudu tah eta teh lain haju kudu di luhur ontak kitu jakra raga di ontak pararae atuh nya teh artina nurut teh ayo geus siap di mana gitu eta ge atuh sanajan di dapur teu kudu ngampar di lebu lumayan bae ngan ku nurut-nurutna kudu nurut pamajikan kanu jadi salaki seperti eta geus ieu balik deui sanajan bari jeung qada lantaran waktuna qada mah budaya naon kitu ngaranna muasa jembar luas andai kata ta subuh de qada isya salakina ngagerokeun maningan ka salakina bae wa naulamana min tajlimatu batin awala waqtin jeung sanyana kalakuan teu aya nu jigah tina ngagegerakeun salat nu dipardukeun dina awal waktu wasunanin ratibatin jeung sunah-sunah anu ratibah pamajikanana hayang salat di awal waktu lantaran waktu oge ieu dibagi-bagi ceuk dina fikih mah tak eta hayang di awal waktu supaya utama anu nyegah silakeun bae ketika salakina pamajikanana deuk puasa eta salat di awal waktu kemudian salakina ngaulah tetep bae ulah waka bae heula ja waktuna encan mepet sarwiti deuk salat zuhur kira-kira kuari mah kitu jam 12 lewat 20 atau 15 menit kemudian salakina ieu ngagerokeun kakara kerek takbir Allah encan barbar acan encan lamun geus Allahu akbar teu meunang lamun geus beres Allahu akbar teu meunang haram sanajan salakina ngagerokeun tetep terus bae tapi lamun kakarak wait yo tirana teu ulah kudu terus sama komo encan takbir mah aya naon gak karena dia mau kena segala sholat awal waktu siapa ustazah baik iya kakak utama pan awal waktu dugcong disebut nanti asal bedugcong jadi kalau mah hayang boga nilai tersendiri entahlah kadieu ka mana kadieu ka tempat sare atuh dia bae di musola kak teu kira-kira jak sarakir banyak di musola izin ka malaikat aing kamar wajib tuturkan salaki bae teh atawa jam 2
jam 2 Allah kakarak endek doang digerokeun ku salakina wit ulan karena nek salat lah ka dieu lah di dieu jam 2 teh aya keneh waktu pan eta teh encan wadi malaksanakeun kudu ka salaki bae tapi lamun kira-kira teh nyana salat biasana sabaraha menit 10 menit berarti jam 3 lah misalnya kurang 10 menit kuari mulai dek salat digerokeun ku salakina kakara ke dek salat teh wit ulah dek mana sia salat naon tuh zuhur akhir amat heuh pugu mepet ieu waktu lah ka dieu heula bae atuh deui ka waktuna pardaka masuk kebel hanteu ceukena teh mun salat heula ih ka dieu lah sakedeung cak salakina embung salat bae eta mah lantaran lamun ngadadenan salaki beak waktu jadi kudu doraka eta kan kos gitu eta geus diatur masyaallah aya pabajikan ngadagoan bae pan can salat besi salaki ngagerokeun jam 1 jam 2 pan can salat kade bae cak dulurna besi salaki ngagerokeun kurang ngadagoan bae lah jam 3 kurang saparapat pan can salat besi salaki ngagerokeun jak beak jak da zuhur pan sia teh cicing bae besi salaki ngagerokeun sia betul salat bae beureun heeh tolol ditamagos kitu Masya Allah wa yajibu li rajiatin wallah